Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deket keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih kena tegak lantaran deket keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sese neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kanjeng Nabi karak ai ieu mah pan guaring putus ha guari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga tulus. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang ku ari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara leuleuk nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh kararitu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta Imam Bonjol jeung Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin Patimura dan pejuang-pejuang nu baheula hudang nyana duh siapa artinya orang geus tuturkeun nyana eta keur carita pejuang eta ku ari Islam nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan ulah zaman para aulia Allah zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari terus ka belah dieu Asnawi Kudus eta ke masih buaragus keneh cikeneh zaman kolot-kolot urang baheula di ditu aya Abuya di ditu aya Ki Bustomi di ditu aya Ki Abdurrahman di ditu aya ajengan Imam di ditu aya Ayah Banjar terus sararapu keneh masyaallah satu suara haram eta haram kabeh halal eta halal kabeh bagejlog kita luturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia ulah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bangka ke kelembungan disebut lagi belah sia satu suara haram
Tek bae aya nu kaluaran ti Mesro, nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia. Ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga 2 akad jadi halal. Nyana tanggung jawab lah. Udah saya tanggung jawab. Ambo seuneu sia tanggung jawab. Cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan. Demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan. Disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata kuari mah kudu revolusi. Lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5%, negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kukumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkan limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika, ku bacak aing bacak Cina. Ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Dia kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakieu ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih? Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang. Diantep ieu negara urang. Lamun cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu diurang ayeun telanana. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun. Gede insyaallah. Atuh eta mah deres dibere keneh. Haji Peni mah teu kudu dibere. Da rusak jasa pantah mah tuh. Beladi tuan rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih keneh diperhitungkeun. Anu masih kene hudang tipe 3 motif naon Allah eta nu masih kene didengi ku Gusti Allah cacak jelema hudang tipe ting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang tipe ting Ki
tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disararumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haqq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haqq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya dapat Islamna eueuh dek didemokrasikeun serang deui Turki serang deui Suriah serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan tapi wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haqq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wani nyaritakeun bener nya wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta teh mah tuh ayo deui tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri Kristen Yahudi encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga urang komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu mah nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap baik nyana mah ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jalari digocek bae kajeun ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka Inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan Inul laki-laki beres selesai saat gerbejana jilbab dilarang kemudian keras kabeh berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya
Gorenganan keur di lobi ku Gus Dur. Nyaritakeun salam, selamat pagi. Haram. Masak pakai selamat pagi. Ya, ku Gus Dur. Dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur. Tapi berubah. Wajah Indonesia teh berubah. Kok makin membaik? Kok Islam makin lekat? Nyana kunjungan ke berbagai negara. Nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur, dengan cara Gus Dur sendiri. Ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri, terbukti kuari jasadna masih utuh, nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus. Terbukti kewalian Gus Dur cak wali. Terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge? Saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur? Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi. Di pemerintah teu main nya nama, di politik teu main, di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante. Tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan. Tinggal hiji nya. Andai katanya eueuh deui kumaha? Andai kata ieu mah caritakeun, ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing. Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana, Kiai Yahid kitu gayana, Kiai kitu Buya kitu gayana, Gus Dur kitu gayana, terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana nya nama. Kitu bae gayana, tetapi napas Islam jadi luhur, Thariqah jadi luhur, NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun. Ketika orang-orang NU nyaritakeun bener, nyana teu pernah nyalahkeun. Tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan, begini, ternyata NU geus keluar tidak kelurusan, berarti garaku saralah. Tinggal hiji nyana, wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae nuduhkeun kana bener. Jang supaya jelema ka mana sih ieu? Ka mana sih ieu? Ka mana sih ieu? Oh ieu trak dihasudan teu eureun-eureun. Ulah disangka teh dihasudan. Malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek. Coba ge deulekeun. Sebabnya ka Allah. Hiji, Allah deulekeun, Allah ngadekeun, Allah nyahoun. Nyana sieun ka Allah. Aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu. Anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalum min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balarea. Mal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram, halal caritakeun halal, makruh baku sunah teu pernah sieun layal turhum man khadahum, teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana. Pemerintah nyaca terus bae, kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ke Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun disensarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae nya mah deuk didegekeun deuk Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat-saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum teu sieun ka jelema nu nyulayan kanya. We, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita nuker baik baik, aing mah deuk aing bae ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyala terus bae ka Allah, nyala tadi dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyala terus bae ka Allah, jelema nyacan ka nyala rusakna berarti kajakoan. Terus mal eureun-eureun. Teu sieun ku jelema ngahinakeun, ku nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas. Hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diamal Gusti Allah
umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin saat jelema megol aya tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng deuk didengekeun deuk henteu nyaritakeun benerna politik nyaritakeun benerna ekonomi nyaritakeun benerna budaya ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan ekonomi geus dikuasai ku Yahudi urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah nyaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun deuk dipake deuk henteu wa bihi ya'dilun. Masyaallah Gusti tetepkeun abdi Gusti fi hadhihi dunya di dunya teh hayang dibere hasanah wa fil akhirati buang hasanah kene innahu duna ilaik abdi sadaya tobat ka Gusti mun cek ngomong simpul orang nama di dunia hayang bagus di akhirat hayang bagus di dunia hayang jembar di akhirat hayang jembar Gusti bere kami kabehan di dunia hasanah di akhirat sarua jeung doakan jeung nabi urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab geus ulah sok loba-loba ngadoa eta bae ji ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizibna asor di bawah hizib ripai di bawah ambo budak hizib sazili di bawah wabeh di bawah masyarakat geus kieu deui pajar neuk geus turun deui naik deui turun deui tungtungna mah lain amin teh ku baledeg teh kiai angel tah ngariung mah jeung abah bae ngeudaheun jasa moal kebal jeung abah mah geus tereh balik ila hadratul al-fatihah ashabisun fatihah tilok dibaca kabeh Abdul Qadir Fatihah ahli kubur khususan Fatihah beres 10 tilu alak ti hiji nasti beres amin 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 Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah lah kumaha udah balik bae nya geus beres jadi nu nuturkeun ngeunaheun jasa hampang kaburu ka dieu ka ditu hideuk ngariung teh kaburu saya teh nu mimpina kidim yati milu aing kunaon kaburu nya mah sakedeung coba lu ngariung sa nu mimpina kiai anu mal emang kepentingan aing jatuh ngariung bae lah mati lo kaburu tak ulah ada tangga kos gitu hese eta kos gitu teh Masya Allah lecek kieu teh teman dasar teh bikin babacaan lain gitu penting nu bodoh mah jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah embah gunung karang ilaruhi embah gunung santri wa ilaruhi embah gunung wow ka embah-embah lah mun sorangan di kamar los si mbah eyang bawa ku sia kabeh ai babarengan atuh teu kudu geus doana ge ieu bae teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres geus tereh lain salah bener teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah di akhirat dibere nyi hasanah sallallahu alaihi wasallam anggeus geus lah ya Allah udah hese sok tamuk teh di jero-jero lain masa anak bahaya ulah jadi ukur kurang jadi tempat mana itu tempat mana itu tempat mana ieu bangunnya jelema teu bararekieun geus pendek-pendek bae udah ekeun hage geus alhamdulillah ulah datang ka timbul enggak lah saya enggak ngeriung lagi lah kenapa kemarin juga dokter saya yang kenapa silanya lama tak ulah datang ke kos gitu tak jore kadengena aduh enggak impas emang kenapa
atuh berkatnya cuman pisang doang 2. Ke dokter mah saya habis berapa duit. Ya Allah ya Rabbi. Nah ye doakan jeung Nabi Musa kumaha cek Gusti Allah wala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Urusan siksa mah eta mah urusan aing dek dikakenakeun ka hamba-hamba aing nu dikersakeun ku aing sia mah ulah kudu nyaho Musa. Saha nu ku aing dek disiksa kumaha aing, saha nu dek dirahmatan kumaha aing, tah mah urusan aing ge aing mah pangeran. Cuman wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngamot surambah kana seluruh perkara. Sakumaha kamari ku Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai teh datang ka iblis bunga hasana aing ge bakal kakenaan ku rahmat sebab bahasana ge wasi'at kulla syai ai syai mah termasuk aing di jerona cak iblis beuh aing sakumaha geus dijanjikeun bakal ka neraka teh bunga kacida anu luar biasa lantaran Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai. Iblis datang ka seserian tapi disusul deui ku Gusti Allah fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakenaan ku rahmat kaula dunya akhirat fasaktubuha kaula netep karena rahmat kaula terutama di akhirat hiji lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema dungimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai di jerona ayat 3. Hiji alladzina yattaqun. 2 wa yutuna zakat. Nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina dungimankeun ka ayat. 3 mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga tel lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kulla syai. Nomor kedua cak Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kulla syai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa ngimankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantap ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina
alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat oge ka jelema-jelema nu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi mah. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia. Ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Numantak doa khutbah teh wajib dijadikan rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang malain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun gaya tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak. Pamustungan sama doa. Masyaallah. Takuna tetangga kos kitu ngadoa. Kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geuskeun bae abdi mah urusanna tah malah urusan Gusti ka abdi mah ikhlas ridho mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti kiamat ngadoa Gusti san orang ngadenge urang ngadoa kitu urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tatangga mah kajeun gararing ge. Apanya ngadoa si kos kitu? Tah Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali ngadoa berebet. Terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa bae urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Qur'an kitab samawi, Injil kitab samawi, Taurat kitab samawi, Zabur kitab samawi. Tetep aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Qur'an atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an. Akur pada kitab samawi. Mangerankeun ka Allah. Sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Tah nu mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bunga lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararungah lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ya inna rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup gede. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ke ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Qur'an bakal kakenaan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi tenu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararagihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunayana fit Taurati wal Injil dina kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi Rasul. Kangjeng Nabi teh kapagih jeung malaikat Jibril di Guha Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hey Muhammad huda udang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna beuh lain lalagaan aya hamba Gusti anu langit katutup cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya paham Siti Khadijah ieu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi ieu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Taurat aya lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dijatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh mimiti rambutna, pangambungna, cepilna, damisna, angkeutna. Sia mah nyaho teh bahasa naon eta? Manyaho sia mah hese. Geus satu bahasa urang bae, buukna, ceulina, irungna, bibirna. Asana jore. Asa teu sopan teh. Pan sia mah disopanan teu ngarti. Naon angkeut, naon damis, naon pangambung. Puyang cenah ngaka kiai. Sakalina disogolkeun, asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi. Pan aya kieu bahasa teh. Ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan ngeunah sopan ngaranna ari si Udin anak keun molor asta ai ka anak ulah kulem putra teh nuju kulem sopan amat lain di Sunda mah ai anak keun tuh keur dahar ai rama pun rama nuju tuang kan sopan. Masya Allah ajengan anu pupus ajengan pupus ai jawara teh anu main koprok modal ai nu tukang leuleumpangan teh paeh urang mah lain woi baru kiai anu paeh dak teh asana senep kana hate
ku bahasa baik beda bahasa ge masyaallah. Nu mantak urang teh aya muringkak bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang. Coba ge. Urang dikareupan ku pemajikan. Aa. Haju langsung bae. Duit neng tah duit deng. Aa bade ka mana? Aduh. Asana aing asa njot-njotan. Geunaheun kan diaakeun gitu. Eta mobil kanggo neng. Bagus masyaallah. Kakarak ge aya 3 AA. Geus bebeakan kabeh. Masyaallah, coba. Emang aing sia di ka mana gitu? Ka salaki ngomong. Ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu. Puyang. Tadina urang endek ke jadi henteu. Teu bahasa teh. Aa. Ngeunaheun kana hate. Mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge AA-na doang nu teu kuat. Ka dieu heula sakeun deung AA Fudoli. Aduh, dan Kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya. Aduh ya karib. Eta kos kitu da doang teu kuat ge. Bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh. Be, masyaallah orang masogol. Dia geus madang can. oh, kasalaki dia. Dia geus madang. Atuh pang nyokot, jotong kusubah cokor bae. Ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia. Masyaallah bahasa. Nah ieu. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantak ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardambas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun. Di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir. Para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq, di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak, di kitab Taurat di Injil pop jeung sejen-sejen deui. Kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq. Wa indallah munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun Toha Muhammad Yasin. Kitulah ngaran Kangjeng. Aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa. Nu Kangjeng Nabi Muhammad tegas tertera dina Taurat jeung Injil sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh aya 9. Nomor kahiji ar-rasul yattabi'una ar-rasul. Nomor kedua an-nabi. Nomor katilu al-ummi. Hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca. Ummi
sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi nu mantak teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu sanyana kaula teh bangsa sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu lanak subuhana nasibut tara nulis tara ngitung tara maca ummi tilu nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf nu selalu merintahkeun kana ma'ruf Kangjeng teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf kajelema teh teureun-eureun nitahan hade bae kade aranjeun teh kudu salat kade aranjeun kudu puasa kade aranjeun teh kudu ngazakat kade aranjeun teh kudu haji ya'muruhum bil ma'ruf nomor kalimana wayanhahum anil munkar Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran kade ulah mabok kade ulah maling kade ulah zina kade ulah ngabohong ulah hasud dan selanjutnya iyalah tugas Kangjeng Nabi amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar genep wa yuhillu lahumut thayyibat Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal kullu mas tatbasahul Arab setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab secara umumna perwatakan lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab mana kerukut lain sebenarnya ka kerukut doang urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab lamun cek urang Arab bagus mencek urang Arab teu bagus haram matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan terus diangsong-angsongkeun lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is pokona ieu timbullah asbah wan nadzair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab nah dijieun bae qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna angsongkeun ku ari korma angsongkeun kacang angsongkeun cau angsongkeun jambu angsongkeun kalapa kabeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh eta halal angsongkeun orai hei apa ini tah orai haram lantaran watak urang Arab embungeun jol bae aya lindung naon lindung belut cak urang Arab wah ini mah serupa dengan ular ini serupa tapi ieu mah kan hewan cai sedangkan setiap nu hirup di cai halal tapi caknya rupana kos orai aing embung perwatakan aing ka orai mah haram
tanu mantak patarik-tarik deuleu bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal deuleu sarupa jeung oraina ngolosot-ngolosotna aing mung haram nu mantak dinya patarik-tarik cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai maka dibuatlah ijma ulama panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge nu mantak aya bae kitabna Kitabul Balut fi Bayanil Belut siapa pajar bohong bae aing aya terus teu ngaji jing mantak ge ngaji cak ge jing jungjang jing cisoka eta ieu keur carita pada geus araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna geus jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'is Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kayaning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram jol bae kuari afyun jol bae madat jol bae kuari matu kitu ganja langsung kan coba ganja set ganja sok sengat surga bidadari kakarak tilu kenyotan doang geus seserian. Nah, berarti ieu ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa-biasa bae budak. Oh, haneut doang euy. Waduh, kaung rasa samsu. Ya teu naon. Sok bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia Fawaidul Makiyah. Je mentak ulah sok terbawa arus aji heula lamun teh mah eta ganja haram jelas sedot ku sia sakali sedotan dua kali sedotan geus weng aju muka calana bae nya weng rokok ku sia je moal mabok rokok paling tunduh aya anu tunduh ku ngarokok cager aya anu cager ku ngarokok gering artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram sebab naon al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal man wa matan tafat intafat ge naon elatna oh elatna teh natni ai elatna seni teh bacin ieu teh elatna bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazorohan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih dek hukuman haram fikih apa hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tarku malayani tidak sawarena bagus husni islamil mari Islamna seseorang ninggalkan perkara anu henteu berfaedah atuh lain rokok bae
kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tatar ku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berpaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tan teu kiai pan kolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo imana di jelema-jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum age. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang saha? Nang Allah. Sebab naon sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu bae deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tanbak teh ya geus di tasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh kuari diharamkeun rempag sia kajian hukum rempag sia kajian hukum deh parangsana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah tuh ulah nyanai diharamkan korupsi embung, nyanai diharamkan sogok menyogok embung, ai urang di bawah titang ngaramkeun rokok heula dak. Dah dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum. Jadi atuh naon deui atuh? Abe dibere aing rokok ku gudang garam habek. Sakalian ieu tuh sia mah hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon deuleuan di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah jadi teu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna kuari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa ngahukuman sia cak Allah sembarangan ngahukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit timun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol beureun si Allah ya tobat dan nu hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih da lain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarak unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya
ini larangannya jangan merokok ya. Udah jangan merokok. Jarak ke kantor saya tinggal rokok. Dokter. Pasien kadinya, dok, tadi katanya jangan merokok, kok dokter merokok? Nggak apa-apa sedikit mah. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah. Mati mah bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya, itu deh jadi dokter si kos itu. Di Indonesia. Iya, itu di Indonesia dokter Wirianto, almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung Abah. Mun ka dieu nya mere obat, dok, tah ieu obat ini. Dok, ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah nggak apa-apa. Kalau ini udah kasihkan aja lah. Seknya babari dokter Wiranto mah. Jadi orang kerja itu ngerokok banyak nak. Kuku udah ditanya, dok, kok ngerokok? Nggak ada penyakit, nggak apa-apa. Yang ada penyakit nggak boleh ngerokok. Udah kita sama-sama ngerokok. Jarum deh nyana ngerokok nak. Atau jengkula di dunia di kantor ngerokok bae nama tuh. Jadi nyana mah kantor kedokteran ge bau rokok. Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah, naik cerita hukumna sakadar mah buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun ngarokok lagi digulung ngarokona ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok ai urang teu meunang apa aing mah capek sih mah henteu betul tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apu ya eta naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseum jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah nya ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudnya naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina mantap begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudnya make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk nanaon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun sapeker mana hadis mana turunkeun cek nya hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh heuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudnya ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je kene-kene hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui. Haji can nanya ka kiai, kiai ngarokok teu? Aing mah nu mentak ngarokok abeh dibere rokok. Kan lumayan ngajualan rokok bae ge. Oh, sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu. Dayekeun carita hukum, masyaallah samarangan tanda kula samarangan. Kaliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marlak naon tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa i aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa mah cara Singapura mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta namun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturanana lamun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok sial atuh kita tadi bae mentas ya ka aing ya Allah ya
ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang ieu mangan sakitu bae. Wa yad'u 'anhum israhum wal awlal allati kanat 'alaihim. Jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia, kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia. Contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri. Jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh. Ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat. Mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum israhum wal aghlal. Lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh, apakah mabok, apakah zina, apakah maling, jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting. Tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa, nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantap. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka ari jelema-jelema anu arariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ulaika humul muflihun. Tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun. Etalah jelema-jelema nu bahagia. Nu kebahagiaan teh naon? Anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai. Bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah, urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat. Lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun, boga imah nu mewah ku urang dicicingan, panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun, boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun, sawah ditinggalkeun, pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun. Engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan, imah, sawah, perusahaan, keluarga, siap henteu urang. Mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat. Bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana. Hayuh sia kitu keneh imah, kitu keneh sawah, perusahaan. Sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat. Itu keneh jadi pengusaha urang kokomoan, hotel mana bae dibeli, bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan. Hehehe, sakedeung deui sia bakar ngalengkah. Cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene, Isya masih berjamaah kene, magrib berjamaah kene. Jam 7 maot. Da kumaha? Mending lamun urang geus boga bebekalan. Ditanya salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya. Ketika ditanya kan mantep.
tapi lamun loba sangkutan orang duh ditajaku Gusti Allah. Nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jelema nu iman urang alhamdulillah iman, wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang. Ciri ngamulyakeun anak weh muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge. Weh rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang mah cat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang. Pohara eta jelema pas gitu. Tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin. Aya tanda lah. Nah, iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganna ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna. Ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji. Di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana. Di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana. Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiai na Ki Golkar. Oh, lain deui teh masalahna teh. Lain deui teh, bener sia tuh mah bener sia. Sebab nganana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta? Kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoeun. Pribadi. Oh lain kiai kos gitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu hei gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh, lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, gas, kiai mah panderi bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus, cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang sia berani amat buat jasa utang kula geus lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masyaallah, dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah, wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nyahokeun ka Allah teh asmana, nyahokeun Allah sifatna, nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji tijan, ngaji sanusi, ngaji umul barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah aya naon dalilna aya dalem lanana. Bener nu ngarizkian saha nu ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia hebat sia bener oge gas bagus balik ka imah Jageron dagang pai pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat teh bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat kene bisa dibeli. Moal kuat kajen gugumah ge. Saudara sekalian, hei, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh, hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya, saya tertarik ya. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya, mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya.
Seramadanya saudara-saudara sekalian, kita harus hati-hati, negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam, maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna, Assalamualaikum. Isa, abi usul santri bupati, bade naon ieu bingkisan 30 juta. Turun salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan ka bupati nu aya bae. Dek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judul deuleu ka kenca bae. Ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah jamul jawame geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame. Jamul jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab lawan encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah. Tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui. Moal bisa dioyag-oyag kejen kukuman. Isin ka Allah, sieun ka Allah, dibunuh sekalipun, loba nu diseret. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara, mempertahankan hukum isin ka Allah. Imam Bukhari diseret, isin ka Allah keun bae. Paling paeh di dunia mah, tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah, dibere sorga. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم